Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun dalau nakaramba barabhayam jempe nudariuk mah cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Aya nu teu ngajawab salam aya. Ayahnya palih bangker bapak teu ngajawab salam. Ibu bapak palih dia sareng palih dianya. Tetamat ngajab salam kusabab dua ibu bapak. Sabar aja nah. Dua hiji ngeluk, dua malaweun tah dangukeun. Ibu sareng bapak osok ngareluk osok. Osok kaum bapana osok ngareluk. Lamun ditaros kaum ibuna ge ngajawab ibu oge osok ngareluk. Hampir rata-rata setiap jama lamun diajak kana kasayan seseueurna sok ngareluk bapak. Khusus nama bu khusus nama kaum bapak. Kaum bapak mah ngarelukna teh istiqomah. Istiqomah teh pangelukna. Istiqomah cek kuring mah bapak ngelukna. Iraha sajumatan sakali. Cek kuring naros lamun jarumatan sok taranggah ta sok ngareluk. Ngareluk geura toong ku ibu. Ngareluk bejakan ngeluk na ibu bejakan bisi teh kuku pumuntir sing horeng buah rambutan bisi teh karusu zikir sing horeng kalah nunduk tah ngeluk nate kusabab narundutan. Padahal lamun ningali TV mah ibu di bumi taranggah leres. Garaduh TV di bumi gaduh. Bapak garaduh TV ente pak. Osok disetel osok. Osok sok ditingali sinetrona ibu. Oh sok tak ciri pak. Da kaum ibu mah beungeun sinetronen gawe ningalian bae sinetron. Jadi ari kana sinetron madirin sadayana duge ka abang para pemainna alur ceritana tara pernah sieun katinggalen teh ari kana sinetron mah. Ari kana pangajian mah bororaah kadangkala seset bari jeung susah daratangna teh leres kana sinetron. Coba kuring naros sakali deui ibu sareng bapak garadu Al-Qur'an di bumi gaduh osok dibuka sok diaos Al-Qur'an osok alhamdulillah bongan nyebut sok diaos kasepuhan kukuring ayeuna urang Girimukti blok Cikiok rek di etesela moal hiji-hiji di etesna moal diwincik di wiji-wiji lila ari kudu hiji-hiji mah urang semetan bae kaum bapak jeung kaum ibu jangan aya duanya teu aya kaum bapak aya kaum ibu. Wayahna ibu caricing heula pirengkeun kuring rek ngetes kaum bapak sabenerna blok Cikiok teh saha anu sok ngadeulean bae sinetron
saha anu sok maracaan bae Quran. Siap ibu bapak siap. Kaum bapak heula pertama dites ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin untuk kaum perempuan. Bapak siap dites tuturkeun tukangna. Ibu pirengkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Tah. Ibu kaum bapak bisa bari jeung rada unggut-unggutan ge nuturkeun tukangna. Ayeuna kaum ibu, bapak pirengkeun kaum ibu. Nu ngarasa ibu-ibu sok turutan tukangna. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza. Teruskeun Bu. Tuh, Bapak kapiran henteu. Nah kalah seserian kaum ibu mah dititah teruskeun kana ayat-ayat Al-Qur'an teh geus. Lamun kitu mah urang cirian Pak kaum ibuna urang Cikiok mah seseueurna beungeut sinetronen ai kangkung teh belah dieu teu hadil Ustad. Ai tadi bapak nu pondok surat teh ai uing nu panjang. Eceuk hadil belah manana ka dieu Quran kadinya Quran. Nya cenah tadi bapak mah nu pondok ai uing nu panjang oh kakarek ngadenge kaum ibu sareneng ka nu pondok belah dieu mah. Sok sakali deui Pak, sakali deui sing tarik nyararing sok sorana. Ngarah kapirangeun ku kaum ibu ulah sinetron bae nu dideuleuan teh. Siap Bapak. Surat nu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim mustaqim. Bu pirengkeun Bapak. Surat anu panjang Yasin bapak mah hafal kaciri sok dibaca. Siap ayeuna kaum ibu, Bu siap. Bu. Siap ulah waka protes acan ge dikaluarkeun nya. Sok siap. Siap Bu, tuturkeun. Nu pondok tenang cenah hayang nu pondok tadi teh nya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Pok teruskeun. Tuh Pak nya geus lamun kitu mah ceuk uing ge kaum ibu nama beungeut sinetronen. Tapi cobi ibu kalamun kanu nyanyi Bapak dengekeun gara kaum ibu ya belah dia lamun kanu nyanyi. Bu awas mun teu nurutan nyeri huntu sia Bu. Adab condong tua rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru pelangi ciptaan tuh arapa Pak deuleu eta ai kana nyanyi mah arapa ai kana ayat-ayat Al-Qur'an mah borora Gusti. Padahal ibu bapak ngagulayun kana dawuhan Kanjeng Rasul maning taqala liya ta'alama ilman ghufira lahu qabla ayak tua man sahajal mana ing taqala anu pindah sejang ngalengkakeun sampean ngepatkeun dua pananganana angkat di bumi masing-masing lihat ta'alama ilman sejamilari ilmu ghufira lahu maka Allah ngahampura ka eta jalma qabla ayak tua sateu adzan ngalengkah. Alhamdulillah. Jadi urang teh ibu bapak anu arangkat di bumi masing-masing sumping ka ieu tempat
sate acan ngalengkah oge Allah parantos muragkeun pangampurana ka urang sadayana. Alhamdulillah mata ka tempat pengajian mah ibu bapak teu aya nu rugi. Teu aya nu rugi bapak. Mana teu rugina sok? Ya, ka tempat pengajian mah Bu. Lempangna jadi iba turutan tungtung teh barang ulah carincing teuing balikan deui lempangna jadi iba kepatna jadi iba diukna jadi iba dah nundutan jadi cek saha tanggung jawab ece nyebut nundutan jadi ibadah mending di imah rek nundutan mah puguh deui sare mecak leres henteu bapak matak ulah saibadah-ibadahna bae nya alhamdulillah belah dituna Allah jeung Rasulna ngagebah-gebah urang kan daraek daratang ka tempat pengajian belah dieuna oge teu katinggaleun aya hiji jalmi ibu bapak anu kacelu ka awun-awun ka koncara ka Jakarta ka sohor tugdugi ka Bogor ilmu pangojampe pamake weduk parung Cigondewa Ciganggengan Serat Cimande tanjakan beraja musdi ilmu banyu pancasona betara sangsang sapu angin sapu injuka sapu nyere ieu jalmi bogaeun bejakeun bapak pangajakna ieu jalmi ibu bejakeun ngarah gancangnya ulah lila teuing ngajina teh hiji sareng hiji sami sareng dua lamun bisa ngaji tangtu bisa ngadoa dua sareng dua sami sareng opat mun bisa ngadoa tangtu menang berkat opat sareng opat sami sareng dalapan mun menang berkat tangtu bisa baranghakan dalapan jeung dalapan sami sareng 16 mun bisa baranghakan tangtu beteng jadi teas 16 jeung 16 sami sareng 32 lamun beteng teas tangtu ngalaan salana 32 jeung 32 sami sareng 64 geus ngalaan salana tuluy urang lumpat 64 jeung 64 128 lamun urang lumpat tu lumpat ka jalan 128 jeung 128 hitung sorangan kagila-gila teuing aya ngitung teh moal anggeus-anggeus ngaranna ngitung teh nya jadi lamun bisa ngaji bisa ngadoa mah tangtu menang barakat bisa baranghakan mun bisa baranghakan beteng jadi tareas di mana beteng tas mah tangtu dilaanan calana geus ngalaan calana mah tuluy urang lulumpatan lumpat ka jalan anu dipikari doku Gusti Allah Alhamdulillah hiji tah ngajawab salam kurang kompak kusabab ngeluk anu kadua tadi teh kusabab naon tuh udah maralaweung ngajina teh kusabab malaweung tadi teh nya cekeneh geus dibejakeun bisi ieu mah aya nu malaweung aya ulah loba teuing malaweung hirup teh nya Malak jati aya jati di dia aya diteruskeun aya ayam Malak jati sisi lawang di banjuran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran
sakali deui. Ibu bapak wios salamna sakali deui wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ikhlas, bapak sadar, pak sadar henteu ngajawab salam teh, sadar. Mugi-mugi ibu bap nu tamat ngawalar salam kalan ikhlas dibarengan ku kasadaran, dikersakeun ku Allah anu barogah hutang sing lalunas hutangna, amin. Belah hadiah tah kapirang aya nu tarik maca amina, berarti anu tarik maca amina eta teh anu gede tanagana. Kagila-gila teuing aya gede hutang ulah sok dibeja-bejanya gede tanaga. Mugi-mugi nu tamat ngawal salam kalan ikhlas dikeresakeun ku Allah sing aya nasib angkat ka Mekah, amin. Balik di Mekah kapeser sawah, kapeser kendaraan mewah, kajian imah megah, rezekina sing tambah, milikna bapak sing tambah, pamajikan oge sing solehah. Ibu kadinya wingmanya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, berkaitan dengan sebuah keikhlasan dan kesadaran, tidak ada salahnya di awal sebelum kita melangkah lebih jauh. Di awal saya akan mendendangkan sebuah nada dan dakwah. Mudah-mudahan nada dan dakwah ini mengiringi langkah kita di malam hari yang berbahagia ini. Kalain judul ulah kapaksa wilucat ulah rek diliwat-liwat, kewajiban sadaya umat muslimin sareng muslimat, ilmu maka teu ditarima. Mun jalma ibadah